ulama geus diobok-obok komo ayeuna keur genting-genting habaib. Ya Allah, habibana imam besar Habib Rizik fotona diinjak-injak coba sok ya Allah dari hati abdi mah Pak. Sedih abdi mah Kang. Ya Allah, cucu Rasulullah, darah daging Rasulullah dihinakeun Kang. Mangkana urang teh nu diarep-arep syafaat teh ti akina meureun engke teh. Ti Kanjeng Rasulullah meureun. Matak paingan atuh saur Kanjeng Rasul. Aing mah teu hayang nyapatan jelema anu ngahinakeun ka keluarga kaula cek Kanjeng Rasulullah. Sing sasa jalma anu nyeri turunan kaula, anu nyeri darah daging kaula, maka sarua jeung nyeri ka Gusti Allah. Coba sabarek kumaha nu diarep-arep ku urang syafaati Kanjeng Nabi, belaan urang maca sholawat malam Jumaah rajin, ari incu Nabi ku urang dihinakeun.